Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sagaluh sasunda nuju di mana we linggihna. Haturan wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun deui hanca dongeng anu katunda dinten kamari. Nyata dina dinten ieu teh masih neraskeun carita nyambung tina jejer carita Jawara Tatar Galuh kalian dina episode Malespati. Turut dina dinten ieu teh nincak di bagian katilu. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin bari ginulur kabagjan hutan wates suangana dijauhkeun tina balaina diceketkeun tina rezekina. Atuh naon anu didugikeun ku pribados salawasna tiasa ngajantenkeun hiburan tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana kasakur anu ngadangukeunana. Ieu carita mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda atanapi karya simkuring. Mangga para wargi ieu carita urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugi sarira salawasna aya dina kamuliaan. Tapi si Usro teu ngantep. Nempo Nyai Sarikingkin sasampoyongan ku alatan kebeunaan ku bedog manehna. Sakilat nyusul tepus panarajangna. Bedogna ku molebat rek nigas beheung Nyai Sarikingkin. Ciat! Si Usro ngabentak beri luncat. Awakna langsung ngablesat murus Nyai Sarikingkin. Nyai awas! Kijai sumpana ngarek ngagero hatena ngaranjuk nempo bojona aya dina bahaya ngan sakilat panena kumolebat tinggalkeun Ki Bagaspati bedogna ngolebat nanding kilat. Ciat modar si Durjana. Kijai sumpana nu kahudang napsuna teu asa-asa di bedogna langsung kumolebat megat awak si Usro. Kalian tu salah deui bedog Kijai sumpena nanggal pisan kana ti koro si Usro. Aduh tobat. Ukur bisa ngucap sakitu. Anak buah Ki Bagaspati anu panungtung bobor kerahayuan. Awakna ngagedeblug kana lemah teu hudang deui. Sedang Kijai sumpena langsung muru Nyai Sarikingkin anu ngalumpuruk bari gegerungan. Nyai teu kunaon. Kijai sumpena ngarangkul awak pemajikanana. Lahat manehna poho yen masikeun aya musuh anu keur ngati-ngatikeun manehna. Kijai sumpena nangkep Nyai Sarikingkin anu cida dina walikatna geuti terus ngabayabahkan awakna. Kang teu kunaon abdi mah. Nyari saik Nyai Sarikingkin sumaritang beberah salakina. Padahal cidana ka cida jerona dengan katuhuna langsung komper napasna ngangseg eungap. Nyai istirahat heula ulah wakasur usik supaya getih teu seueuting anu kaluar. Kijai sumpena hariwangeun ku
Nyai Sarikingkin. Anu harita awakna leuleus beungeutna kanyos paneteupna ka Ciribureng. Tandana Nyai Sarikingkin aya dina bahaya akibat tatu anu pohara. Modar sia sumpena ciot Ki Bagaspati nempokayan Ki Jaya Sumpena nukeun ngagugulung pamajikanana lain deui bungaheunana sabab Ki Jaya Sumpena siga anu teu malirek kana keyan dirina. Sakilat Ki Bagaspati jumorelat bedogna nyewuk rek numbes tonggongna Ki Jaya Sumpena. Tapi gerakan Ki Bagaspati katampeun ku Nyai Sarikingkin manehna ngaranjug sabab salakina siga anu teu malirek kana datang eta bedog. Ki Jaya Sumpena siga anu kabung belengan ku bojona Cidra. Akang awas. Nyai Sarikingkin ngaluarkeun tanaga panungtunganana. Manehna ngagibegeun awak salakina. Ku cara kitu awak salakina leupas tina balai. Tapi awak Nyai Sarikingkin dipake nadah pedog Ki Bagaspati anu keur nyewuk ka cida cepetna. Atuh teu salah deui bedog Ki Bagaspati langsung ngagabres kana tong Nyai Sarikingkin nepi ka parat kana beuteungna. Aduh, Nyai Sarikingkin ngacerit maratan langit. Cer getih mancar tina beuteungna. Kerejet Nyai Sarikingkin ngarejet. Teup panonna neuteub ka Ki Jaya Sumpena. Blenyeh imut anu panungtung. Saterusna ngulahek dina rangkulan salakina. Nyai Sarikingkin bobor kerahayuan. Perlaya dina mangsa bebela ka salakina. Nyai Ki Jaya Sumpena gero aju awak bojona dikalentoran bareh di hujanan Cimata. Kayan kitu nguntungkeun deui wae pikeun Ki Bagaspati anu ti tadi boga tujuan rek maehan Ki Jaya Sumpena. Ciat modar sia Jaya Sumpena. Ki Bagaspati ngagacereng bari nyeleberkeun dampaleungeuna anu dieusi ku ajian gelap ngampar. Sabab bedogna mah nancep gene dina awak Nyai Sarikingkin. Dampaleungeun Ki Bagaspati anu dibarengan ilmu gelap ngampar langsung ngajebrog ka Ki Jaya Sumpena anu harita keur ngagugulung bojona. Aduh, coba Ki Jaya Sumpena ngagoak awakna nepi ka ngaceleng ka tukang. Orolo Ki Jaya Sumpena uta getih. Awakna langsung ambruk gelir kapu ka ibunan kawas kapas kehujanan. Modar sia Jaya Sumpena. Ki Bagaspati ngabarakata laju nyabut pedog panjang anu nancep dina awak Nyai Sarikingkin. Kalian teu antap parah deui Ki Bagaspati ngaheumbatkeun bedogna. Tujuanna rek nunggal jangga Ki Jaya Sumpena. Tapi waktu Ki Bagaspati keur ngangkat bedog, ujuk-ujuk anu ngolebat ka cida cepetna. Kan langsung ngabeledag kana dada Ki Bagaspati. Aduh, tobat. Ki Bagaspati kok siap dengik. Awakna ngaclang sobar lengkah ka tukang. Langsung ngagedeblug ni banemah. Saterusna Ki Bagaspati uhak hoek ngutang-ngutangkeun getih hirup lalambaran. Dadana geuneuk tapak kadagor kuno tadi ngabelesat kana dadana. Sakitu oge masih untung dadana teu ringsek. Ki Bagaspati teh kabeunangan ku batu anu ujug-ujug nyeleber ka manehna. Kuniang Ki Bagaspati hudang bari jumarijeg
ret panonna manco ka pelebah tadi datang anu nyamber ka manehna. Breh ku manehna aya tangtungan jalma kolot keur leumpang bangun ka cidahampangna. Eta jalma kolot teh nyampeurkeun Ki Jaya Sumpena. Nempokayan kitu Ki Bagaspai teu mikir panjang, langsung ngacoret kabur ninggalkeun eta patempatan. Teu nolohi deui kana kaayaan anak buahna. Manehna sieun ku jalma kolot anu datang ke lebah dinya. Ari jalma kolot teh sanggeus ngareret ka palebah Ki Bagaspati anu kabur, langsung mur awak Ki Jaya Sumpena. Sanggeus deukeut laju ngarampa awak Ki Jaya Sumpena anu keur ngagogoler. Saterusna kunyam-kunyam bari leungeun kencana usap-usap kana dada Ki Jaya Sumpena. Aneh, Ki Jaya Sumpena anu kapiuhan langsung lilir. Keti anu ngalai tina sungguta oge langsung saat. Udang jalu nya jawara moyan rek eleh ukur sakitu. Jalma kolot langsung cumerita ka Ki Jaya Sumpena. Bari mantuan narik awakna sangkan Ki Jaya Sumpena bisa hudang. Salira teh kesepuhan. Ki Jaya Sumpena kasamaran kudu datang dan jejeg bari batina ka cidaruksakna alatan bojona tiwas. Ih, ari ujang piraku lali. Apana kita anu ti bantar deng-deng. Manya poho deui. Pan hidup teh pernah mukim di Maki sabaraha minggu di waktu-waktu anu geus lawas ka sorang. Si Aki cumarita ngingetan Ki Jaya Sumpena. Sabab manehna tepung jeung Ki Jaya Sumpena teh geus seubel, geus aya kana puluhan tauna. Bantar deng-deng. Jadi salira teh abah galuh argana. Ki Jaya Sumpena sanggeus kadai bantar deng-deng. Lemburan pernahna ditudugan Gunung Mastaka. Manehna ngarenjak. Sababnya didinya aya kasepuhan anu kungsi jadi guruna, kasepuhan anu boga ngaran Ki Galuh Argana. Tah geuning inget, tanening hidup geus eling deui kana diri. Geus geurah hudangan aking teu kudu epes meer siga kieu. Sabab naon anu kajadian ka diri urang geus aya tina ugana. Hirup urang lain kahayang tapi anu ngerasakeun. Ki Galuh Argana cumarita bangun di deuk Ki Jaya Sumpena. Ku kitu nama sanajan Ki Jaya Sumpena teh lain kulawargana, tapi Ki Jaya Sumpena kungsi ngaguru ka manehna. Tapi bojo guring pangresa tiwas teu katulungan. Segruk Ki Jaya Sumpena ngagukuk hareupeun Ki Galuh Argana. Leungeunna mabukan sirahna tara meunang ka hanjelu anu rohaka. Ku ngarasa dirina teh bisa nyalametkeun Nyai Sari Kingkin anu jadi bojona. Hampura kula oge telat datang. Geus kitu kuduna meureun. Bojo hidup geus nepi kana papastianana. Anggur hidup kudu bagja sabab bojo hidup tiwas dina mangsa bebela ka salakina. Ki Galuh Argana terus-terusan ngabeberah ke Ki Jaya Sumpena anu keur kareleban ku bojona. Kapan manehna oge lamun teu kaburu datang Ki Galuh Argana mah pasti milu tiwas ku Ki Bagaspati. Atur nuhun pangarsa salira tos salametkeun nyawa sim kuring. Da syariatna mun teu kabujang pangarsa sumping mah kuring pasti milu tiwas. Babarengan jeung anu jadi bojo. Ki Jaya Sumpena mimiti hatena lilir. Manehna neger-negerkeun maneh sabab kecepan Ki Galuh Argana emang bener. Naon anu kajadian ka dirina pasti geus aya tutulisan tibeh dituna. Hirup kudu ngalalakon. Kitu cek pikir Ki Jaya Sumpena.
Ke punten ngasaheula sakedah para wargi. Utamina sim kuring sejang ngiring emutan ka para wargi anu kalerosa nuju ngadangkeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di subscribe, punten di subscribe bilanya, kantong hilap, like-na, oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang lajengkeun. Pitulung Gusti Allah anaking ngan cukang lantaranana ngaliwatan kula. Ayeuna mah mending bawa layon bojo hidup ke jero imah, urang pula sarasa kumaha kuduna. Geus tong uyung teuing, geulalilir jiwa kelalakian anjeun. Tiga keluargana teu oleh meres kasumanget ka kijeu sumpena. Sangkan ulah jadi lalaki epesmer. Sanajan nya kejadian teh matak ngancurkeun hate, pikiran, oge kana jiwa. Tapi lamun terus-terusan aya dina bang baluh moal pihadeun keur kahareupna. Mohon pangresa. Kalarasan pun anak oge tadi teh disumputkeun dina lomari. Can kauninga kumaha kayanana. Kieu sumpena sanggeus nganyakeun langsung ngargeyeng mangkulion pamajikanana bari reumbai ku Cimata. Kieu sumpena terus ngalengkah mulu imahna, layon bojona ditutup ku mata nuju Cimata, hatena ngageunggeuy ku kapeurih. Barang anjog ka jero imah kasampakan anakna keur diuk baring gigisik, sigana tadi teh nyaring langsung kaluar tina lomari neangan indungna. Barang nampun bapa nama yang indungna gauk budak teh ceurik meuni eurikeun. Anak kieu sumpana teh geus nincak umur 5 tahun, jadi geus apaleun kana kajadian anu saenyana. Harita oge layon indungna langsung digabruk bari oyak-oyak. Sungutna teureun-eureun nyamat-nyamat indungna. Tapi anu disamatna angger ngabige. Mun anjeun rek lumaku, ieu budak kudu ditipkeun di saha? Da piraku kudu dibawa mah. Anjeun teh boga tugas bikin Malespati ka si Bagaspati. Ki galuargana karunyaeun ka anakna Kijaya Sumpena. Melangeun lamun ditinggalkeun ku bapana teh budak keur meujeuh cumoo, keur meujeuh ogo. Aya pangresa, ieu budak teh apet ka bibina, muhun kapun adi. Da sim kuring mau keur boga adi saurang, kabeneran adi teh awewe. Bade dititipkeun dipun adi wae. Kijaya Sumpena bogeun adi awewe ngan cicingna teu di lembur eta. Adina teh geus rumah tangga ngadon bumen-bumen di lembur Menda. Lembur leutik teu jauh ti lembur Cikoneng. Syukur atuh ari kitu mah ulamah moal lila ya di dieu moal mantuan mula sareta layon dalin mangsana bikeun kula liar lila-lila ngan mun geus beres sagalana lamun rek lumantung geura teangan wae incu kula Santanu anjeun oge pasti geus ngareungeuk kana sepak terjangna Santanu mun bisa mememiang tepungan heula kula di Bantar Dengdeng. Tiga keluargana panjang lebar mere amanat ka Kijaya Sumpena. Sanggeus kitungan sakit perugana leungit tina tempuan Kijaya Sumpena. Hatur nuhun ki keluargana, segala amanatna pasti dilaksanakeun. Hatur nuhun. Kijaya Sumpena dongko bari ngarapetkeun dua dampal leungeunna bari sababaraha kali nyebut nuhun.
Ki Galuh Argana teh guruna guru ilmu kanuragan. Sabarakali manehna ngadon nyungsi diri muasan ilmu ti Ki Galuh Argana. Atuh ayeuna sareat anu nyalametkeun manehna teh geuning Ki Galuh Argana. Poe isukna layoni sarikingkin dikurebkeun ku urang lembur bari rakyat oge teu sabaraha da lembur legok jam harita mah ukur aya sababaraha imah bari pajarawuh. Atuh adina Ki Jaya Sumpena oge aya sabab isuk-isuk keneh geus aya nu nyusulan. Kebeneran lemburna teu jauh ti lembur Ki Jaya Sumpena. Atuh anak Ki Jaya Sumpena nu teu repe-repe jeung sirikan indungna ari tempo bibina mah langsung ngagabruk bari terus repeh dina tangkeupan bibina. Nyai nitip si Ujang tong dianggap anak deungeun, anggap anak Nyai sorangan. Da akang marek ngalalana bawa balik ukur ngaran. Lamun geus sawawa kirimkeun we si Ujang teh ka kasepuhan di Bantar Dengdeng sina ngulik ilmu anu luhung. Ki Jaya Sumpena cumarita dari akadina di barung kurimbai Cimata. Hatena peurih alah manan digerihan hinis. Tapi sanajan berat pangrasana teu ngarasula. Sabab naon anu kajadian mangpegeun buah tina lalampahanana dina gamasmi para durjana. Hari akang, anak akang anak abdi teu kudu nyarios kitu. Jeung nadi bade ngalalana mah jeung wae. Tapi ulah boga tekad balik ngaran, akang kudu salamet, kudu nyaksian si Ujang nepi ka dewasa. Adina Ki Jaya Sumpena nu boga ngaran Nyai Saraswati cumarita dumereuda kalanceukna kagagas ku kecapan Ki Jaya Sumpena nu siga bibilasan. Padahal manehna teh boga didulur iwalti Ki Jaya Sumpena. Jadi ngerasa berat ditinggalkeun ku lanceukna teh. Akang oge hayang nyaksian jadi anak nepi ka dewasa. Tapi akang kudu malespatikeun geus semehan bojo akang. Pangjagakeun anak akang we Nyai. Dungakeun we akang supaya dina kasalametan. Tapi teu kudu hariwang sabab dina sajeroning ngalalana akang rek ngagabung jeung Kang Santanu jawara moyan tanpa tanding. Ki Jaya Sumpena panjang lebar kanu jadi adina bakuna mah nitipkeun anakna sangkan dirawat saperti ka anakna sorangan. Tah abdi ngaros legreg pami akang bade ngabalad ka Kang Santanu mah. Saha nu teu uning ka Kang Santanu sareng Nyai Nawangsi. Pasangan jawara anu ngabela rakyat dina kejeman para durjana. Yung ari bade nepangan Kang Santanu mah Nyai Saraswati adina Ki Jaya Sumpena ngarasa regreg ari ngadeungeun lanceukna rek ngabalad ka Santanu jeung ka Nyai Nawangsi mah. Sabab eta pasangan teh sagala ieu geus jadi kacapangan balarea sepak terjangna matak helok elmuna teu aya tanding. Cag urang tuna heula nyaritakeun Ki Jaya Sumpena. Urang nyaritakeun hiji tempat anu pernahna di wewengkon Tatar Galuh belah kulon. Tempat anu kungsi jadi ka emper-emper alatan tandangna Santanu saparakanca dina anggoni ngabasmi para garong jeung jawara-jawara ti golongan jahat. Harita teh wanci peuting. Alam sakuriling poek mongkleng. Ukur ayar mengremeng tina cahya bulan anu keur bijil tumanggal. Langit lenglang, sampun langit pating arudat ngalangkangan langit. Bentang baranang barengan sang badra. Angin sumilir tingtrim. Sesatuan leuweung anu sok liar ti peuting disarada patembalan. Manuk bueuk kuak-kueuk tina dan rangru anu teu jauh ti jalan jajahan. Hawar-hawar dina jemplingna peuting sada loba sorat talapok kuda. Taloktakna rame meulahkeun simpe. Padahal geus lila oge ka eta wangkon geus tarayadi anu wani ngaliwat dina wanci peuting. Tapi ieu rombongan ti mana make
nekat kumawani nyorang jalan jajanan anu kabijakeun di kawasa deui ku rombongan garong. Ki gledeg ireng waswadaki kabijakeun cenah jalan nu keur disurang ku urang teh ayeuna mah di kawasa deui ku rombongan garong anu tarlenges. Manehna narembongan deui sanggeus teu kabijakeun ayeuna Jang Santanu jeung Nawangsi. Saurang juragan anu jadi pimpinan eta rombongan cumarita ka pangawalna. Sing horeng pangawalna teh Ki Gledeg Ireng. Pantesan make kumawani mapay jalan nu eta wanci peuting. Sabab Ki Gledeg Ireng mangrupakeun jawara kahot baladna Santanu jeung Nyai Nawangsi. Jang Santanu mah ngahaja nyilem heula juragan supadosan hujarat narembongan deui. Engke oge dina waktuna pasti tandang deui. Tong salempang kuring moal ngantep kana jatan anu baris ngalangan rombongan juragan. Ki Gledeg Ireng nembalan juragan Sasmita ku kecap-kecap anu ngaregreugeun dedunganana. Jeung deui emang saenyana Ki Gledeg Ireng lain jawara samanehna. Sela ieu manehna jadi tukang awal rombongan para saudagar. Tapi lamun tugas jeung Santanu mah gawena sok eureun heula. Basa Ki Gledeg Ireng keur ngobrol jeung juragan Sasmita dununganana. Ngobrolna bari leumpang, teu kabadieun ku maranehna. Yen ti tadi kena aya sababaraha pasang mata anu keur nutur-nutur maranehna. Tina tempat anu buni sababaraha urang jalma di baraju hideung pating harewas bari nyarekelan perah bedog. Maranehna geus siap siaga rek ngabegal rombongan juragan Sasmita. Pun para wargi rupina caros nyambung anu judulna Malespati bagian katilu dicekapkeun mung dugi ka dieu heula. Enjing atanapi pageto menawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalejengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jeung jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluputan kelepatan simkuring dina anggoni ngadugikeun ieu carita. Bilih kirang nyugumakeun atanapi selepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.